Dongeng gagak hayang jadi merak. Pada ngantep teh si Chandrika taya robahna. Kalah beuki resep nyorangan. Lamun keur cinutron dina dahan anu suni, gawena nganyerangkeun bangsa merak. Komo mun isuk-isuk atawa pasosore mah dina mangsana bangsa manuk midang. Panonna terus melong ka merak jalu anu keur meberkeun buntutna. Leuh, tada teuing resepna lamun aing jadi merak. Bulu endah, tingguri lamun katojo panon poe. Na ari aing, bulu hideung, lestreng, suku pacer, pamatuk gede, meni teu maratut. Cek si Chandrika dina jero hatina. Naha atuh aing teh bet jadi gagak? Naha atuh henteu jadi merak bae? Tetela si Chandrika teh hayang jadi merak. Geus lila manehna teh sugema kekaayaan dirina. Anu cek pangrasana mah manuk goreng patut. Manuk panggoreng-gorengna saalam dunia, manuk pangsial-sialna saalam dunia. Tong boroning bangsa manuk deui, malah bangsa manusa oge loba anu teu resepeun. Eta we basa manehna teu ngahaja ngaliwat ka lembur. Jelema-jelema pating jorowo. Kaditu sing jauh ka Sabrang ka Palembang. Malah aya anu ditungtungan ku balikna mawa kerupuk. Nyel aya we rasa keheul. Aya rasa ambek ka bangsana sorangan. Aing kudu jadi merak, cek pikir si Chandrika. Hayang jadi merak, kudu jadi merak. Terus jadi panjelekan si Chandrika anu mangaruhan kana tingkah paripolahna sapopoe. Lamun keur nyorangan, manehna sok nurutan paripolah merak. Lempang rada diacet-acet, terus meberkeun buntutna kalakah harencung teu puguh. Leuh, lamun seug aing jadi merak, beuki ambek bae ka dirina, antukna ambek ka dewata anu nakdirkeun manehna jadi bangsa gagak. Naha atuh aing teh bet kudu jadi gagak? Dewata henteu adil, cek si Chandrika. Hiji poe, si Chandrika hibeur neangan ka hakanan. Bari angger mikiran ka kahayangna, hayang jadi merak. Bareng ngaliwat ka hiji walungan, manehna nenjo baju merak. Nambru di sisi walungan. Lakadalah itu geuning aya baju merak.